Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tema perpisahan SD, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Di payun mangga orang semisal panjatkeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu manada kesempatan ieu urang sedayana tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat miwas salam mugi tetep dilimpah curahkeun ka junjungan urang sedayana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dihilap ka para keluargana, ka para sahabatna, tur dugi ka urang sedayana salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sadayana anu simkuring pipa hormat, simkuring bari nyuhunkeun waktosna kanggo simkuring anu wakilan rerencangan kanggo nyampikeun amanat nararaga acara perpisahan gelar kelas genep teu karas parantos genep tahun urang aya di dieu. Urang sadayana bakal kapisah ti sakala ieu. Teu hilap abdi wakilan rerencangan ngahaturkeun rawuh-rawuh nuhun kabingahan ka Bapa sareng Ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal. Mugia naon anu diajarkeun ku Bapa sareng Ibu aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasayan manah Bapa miwah Ibu guru kenging walesna ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya, kirang lebihna nada dihapunten. Nu mana kesalahan mah milik abdi sareng kaluwihan mah datang ti Gusti Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.